sebelah sengklek. Aing kamari tengah nak joget di sandal ku budak itu. Aing gawean gerak. Ayo nonton. Mana mana? Biasa karena langkur iling aing lah. Asal ieu teh. Nah, siang mau joget deui. Di mana? Di Pakadus. Saya kena gitu. Ih, tak apaleun siapa mulut aja 22 peuting. Nu balik. Bener, aing pada ka ditu deui ayeuna. Lah aing rek joget deui atuh gitu mah. Nukuranda lecehna atuh. Aya woh. Masalah receh mah tenang, aya aing bokan ke modal mah gede pokona mah. Lah, geus aing teh lah usul lah. Ujung. Aing ke pokona. Bye. Nyawer panggedean deui. Kir baru aya kene dangdut teh euy. Aing nyawer lagi eueuh. Kapaksa ieu mah dunri kesayangan aing, ieu mah kudu dijual euy. Aing mah eleng-eleng kudu aing nyawer 2000-an deui kamari ge aing eleh ku si Toni. Kok aing jual dunri kieu lah. Paksa aing mah gede ge mah nyawerna aing 1000-an. Walah. A few moments later. Aing mah eleh ayeuna malah kamari aing nyawer 2000-an ya. Ayeuna aing geus ngajual dunrik aing make 1000-an nyawer lagi ayeuna. Mah eleh aing si Toni. Anjir. Di panggungna euy. Balandongan geus diduak ieu mah. Si Toni teu matut cenah. Cenah mah dua poe dua puting. Anjing. Mal balik mah paling 400%. Assalamualaikum, Pak. Pak Kadus! Pak! Saya tahu guruan nih tarik itu. Si budak sengklek. Non itunya itu gorowokan. Non budak sengklek. Tahun atuh. Pak! Nah iya, panggung geus di alaan atuh geus diunjalan eueuh. Aing teh seueuh joget. Si Toni cenah 2 hari 2 malam. Pan geus bubar. Aing harus ngejual dunri jeung nyawer. Siapa mari nyawer dengan 2000-an ge. Pan Pak kamari mah urang mah can buka duit ye. Aing mah buka duit ladang ngajual dunri loba tuh. Aing can seueuh joget pokona Mana can seueuh hayang keneh joget. encan. Geus kieu ieu nya. Ari can seueuh mah kurang dipanggil deui. An bantuan yang mayar aing pangdutna eta jang urang. Aing panggil artisna kabeh. Nya atuh siap. Kamari. Heeh. Sok dia heula. Nah itu mah dangdut ge durasi mahal 4,5. Ya tuh. Sabaraha ieu? Kabeh. 1 juta. Heeh. Heuh atuh. Geus engke pokona mah lamun geus aya kurang di bejaan heuh. Heeh. Saliman heula nya. Salam ke artis. Ari si budak sengklek beureuh sampe can seueuh cenah joget. Eta ka dieu digawean ku saha nya euy? Nyebutkeun pangdutna aya keneh. Tapi mun ku aing ayeuna digeroan deui moal mahe ngan 1 juta. Mending keneh ku aing pesakan ieu mah. Lumayan. Ini parah nih. Ya, artis ya mas.